Muhammadiyah kayu maing ge. Masalah ayat tah hiji urang Karawang teh ngabejaannya anti muludan, anti haul. Mawa kitab ka aing. Inget bae mah beungeut teh mun aya dicabok wae aing. Inget aing mah duaan bebeja cakna kula di kampung sawah Karawang. Kuari cicing di mana? Di perumahan. Ieu kula nyanggakeun kitab teh. Tanya heula ku kula, kitab naon ieu? Tak kitabna dirinya. Wah, iya berarti dek haul ieu nya ngarad haul. Ngaji di mana mah Pak? Hah? Ngaji di mana? Cicing di mana? Awas, gua coba-coba. Pamitan nganteng ising doang nya di dinya. Inget bae, pokoknya asal aya ka imah aing deui, atau ulah dicukur bae kumisna nya. Cabok sia ku aing. Dan kaburu katanya sia ku aing, aing gerget bae harnes bae. Awas ya coba-coba ngembangkeun di Tangerang sia ku aing. Geteluh sia ku aing. Aduh, cenah kieu boga telu amit-amit. Awas ya, teu bisa. Wari aya deui nu ngaku nabi di Bayur tah, geus aya deui bae ku nabi di Bayur. Jore amat nabi urang Bayur. Ayo nabi urang Bayur, ayo. Amare aya nu bebeja ka kula teh aya nu ngaku nabi cenah di Bayur. Kumahakeun ge antepkeun. Ajo, antepkeun bae, malah undang masyarakat. Ajo, rasul-rasul ku urang. Rasul, coba ceramah. Asal salah be surakan atuh ku urang. Weh, teu beres cak urang teh. Kebel-kebel gebruskeun ka Cisadane habak. Di Bayur ngaku nabi. Ya Allah. Hendak wayahna ka masyarakat kuari lobakeun ngaji di lembur masing-masing lantaran ieu nabi lain di Mekah bae horenganan. Di Bayur ge aya horengan. Masyaallah karim, geus puguh Ahmadiyah, aya col teh di Bayur aya nabi. Aya nyeuleuh eta beungeutna nabi kasetan teh sih. Mun jore nabi jore jadi bahasa lagi nabi teu kasep mantak lamun teu kasep geus jotos apa nya abis jore kos gitu deuleu irungna mancung teu atuh ban urang dipimpin ku nabi jore teu betah tuh nya nabi hideung Masya Allah, pada nabi mau mimiti geus puguh akhlak nama. Ieu sosok nage kudu pikaresepkeun. Urang bae, urang ye urang. Lempang jeung jelema nu ganteng, gagah, bangga aya satu kebanggaan. Coba lamun urang lempang jeung jelema kunyin. Sanajan sugih teu bangga jaing mah. Atuh kunyin kitu boro-boro gelut ieu mah disintrek ge podari budak. Kumaha nabi pan nabi mah dikembangkeun agama perang kan ka dituna. Masya Allah di Bayur nu ngaku nabi tapi asli nama kurang Brebes orang Jawa lain orang gitu.